Ya, dahar sing lo banyak. Gayam. Aja ulah ke gereja dan noy maneh. Enak tak? Enak. Hah? Enak. Enak. Nuhun ada daging sapi semua. Kajian dahar. Gendeng sapi wae. Ya deh ya. Ah. Enak. Enak lah. Kunaon? Ya deh ya. Oh semua. Gayam. Lambung eta teh. Enak tak? Enak tak? Enak lah. Nah reseknya tuh oge. Ih, meni geget eta kana kerungu pas dihuapan mam oge. Oh, naon spesialnya si Dudutnya? Naon barudak? Maneh teh yang dihuapan ka dia tuh. Ciriknya cerita nama ka Dudut. Oh ya. Huapan. Orang kita hayang dihuapan, yang dimanja, yang diberi duit, yang diberi jajan, sing loba ulah si Dudut wae atuh nu dimanja teh. Tuh, ingat oge mah, pilih kasih wae aing mah. Tuh buru ka dia yang dihuapan mah di dia tah. Di dia buru ka dia. Aing marek nyokot heula senokna ga, geuleuh si Dudut mah. Ka oge nyokot heula senokna, geuleuh eta mah. Jal. Nyokot dua sekalian senokna jeung deek hanggeuk urut si Dudut mah. Peurahan. Ya kan siapa? Enak tuh. Enak. Enak. Oh, enak atuh dah. Deui teu. Beres ah. Dudutnya. Ah. Siapkan Dudut. Pinter Dudut mah. Gayam. Enak tuh. Sih tadi. Oke, pokoknya nama orang mah yang diseruakeun segala rupana jeung si Dudut. Mung dibeda-beda pokoknya mah. Nya gak? Oh, naon si Dudut. Naredut ka si Dudut. Dipilih kasih wae urang mah. Ah cek saha pilih kasih, rarasaan maraneh we meureun eta mah. Kamari oge geuningan disaruakeun dan naon jeung si Dudut. Tong sok kitu pajarkeun mah heueuh. Pilih kasih. Ada heueuna pilih kasihnya gak? Oh, jangan pilih kasih nu kitu mah. No sasirit cengar-cengir hang dilag-laguin ku aing. Naon saririknya. Baru kaya jelema sirikna kieu na. Geus. Engke mah urang saruakeun jeung si Dudut. Heuh atuh sing adil saruakeun nya gak? Oh. Ini tah. Ya. Ayo toko nyos. Wow.